Penting coba kumaha untung geus bisa mentas di sasak bocin si Iteng tinggal itu kemana atuh ampun malah ninggalkeun menjadi kolot mah teu imit si kabayan ieu mah lah Iteng ngadoreksakeun pisan menjadi kolot maneh teh Iteng aing mah jadi beki poe ka imah jeung saha ieu balik aduh Iteng aing mah tega Iteng Gusti ya Allah aing mah Iteng kemana Iteng aing mah Iteng. Duh gitu akang mah penyangki desa penak sarangnya Iteng sami atuh Kang asa penyangki abi oge hari Iteng terus gaduh kabogoh tacan kabogoh naon kabogoh teh Kang kabogoh eta kabogoh cemewew boyfriend eta hubungan anu halaki sareng kowe tah eta terus gaduh tacan ari akang akang ge sami atunya nya sami itu pami urang bobogohan kersante kumaha nya hayu atuh Kang hayu aduh Kang tos wengi ieu teh alah nya geuningan geus poe si kieu aku si ma oge kumaha Iteng coba kudu aya Sok bae emak ka ditu Iteng tapi emak kudu ditungtun ku Iteng nya hayu aing mah euy kudu maksa jauh kene ya Allah si emak ge kudu aya nu ngakod atuh kumaha atuh itu nanaon hayu gue marek ka ditu terus gandong digandong mak nya kamu kene ieu teh jauh mak tua aya kabayan aduh aing mah euy Iteng kabayan mana nya budak teh Iteng maneh da idar kenaon di dia itu geraknya ya neneangan si Iteng neangan urang ge sarua neangan si kabayan si Iteng eueuh eus aduh gara-gara maneh idar jadi budak laleungit kumaha gara-gara maneh atuh da maneh mimitina coba kumaha jeung porewe kieu jadi urang oge geus kieu tuh lah rada era geus ayeuna mah urang cantel heula mu ih cantel sementara mu kumaha neh lain neh ieu teh geus peuting jaba tempat ieu lain enak mun cantel heula urang bareng neangan si Iteng jeung neangan si kabayan tapi sementaranya sementara awas ulah lilating sementara ayeuna mah cantel heula nya ayo urang neangan si ieu teh kawasan urang ieu teh anu urang karek saburing duh saburing ka urang boga na ieu mah teu bisa ieu teh urang Iteng geus amuk mah amuk balik Iteng geus haroream aya nu kieu ayo Iteng balik santai heula nya ayo urang neangan si Iteng jeung si kabayan Iteng kabayan ayo Kabayan. tuh duh sia ditinggali lu maneh mah atuh da cicingan geura itu tinggali tuh aya nu bodas ayo aduh kamana is kabayan teh nya mak si emak tuh diteteangan ari teh maneh di mana ari kabayan biasa we lah budak ngora mah ari emak bisa balik kumaha mak gara-gara maneh kabayan mah rugi gede
Dugi gede kumaha? Duit keur meuli sawah dipake muruhan ngagano. Alas ya. Aduh, Kudu hampura. tanggung jawab teh hayang nyaho mama. Nya tuh hampura, Mak. Mung meuli hampura ah. Aduh, kumaha tuh? Kewe digantian lah. Iraha. Yang kewe mun boga duit nya. Ngumuan maneh boga duit mah lila kabayan ah. Alah. Hitam. Aduh, si hitam dia bagus poe. Tuh, Iteng. Ari amu ditinggalkan ku Iteng atuh. Ari Amu bisa balik kumaha ieu teh ka dieu? Iya, Iteng. Apan tadi ini amu teh dibelaan ditungtun ku Iteng. Balik oge nyewa nunungtun. Tah, duit keur mayar imah dipake mayar nungtun. Meni karunya Iteng mah tinggal geus. Gara-gara Oe. maneh urang jadi rugi seteh. Idar. Heeh. Tah si kabayan geus kapanggih. Nya gara-gara si Iteng rugi tanu keur mayar imah. Urang oge ge sarua nu keur meuli sawah gara-gara si kabayan. Oh nu ngaganong jadi mayar nu ngaganong. Rupan sarua, idar oge eueuh nu nungtun. Maneh Iteng ngadoreksakeun pisan kan jadi Kamararana. itu naon Itu. itu Mak, itu naon, Mak? mana itu aduh sih aduh ya itu sih naon Kabayan. Aduh. Geser kemana ka dia? Kabelah mana? aduh makan Ambu. Ngomong. Ambu, asal ya teh kudu kembali. atuh dah make jeung balik peting-peting jadi wa aya nu kieu. Oh, maneh? Sugan teh boro Sugan teh juri gayu urang ini ah. aing mah boro luas geumpeur hayu urang balik. Euis, ieu pan kurupuk. Ieu. Aing ditinggal teh sorangan. Kumaha? Aduh, kumaha? Aduh, juri. Assalamualaikum. Perte. Aya naon eta asal ngariweuh itu? Abdi teh bade lapor nyata. Duit leuweung. Aduh. Nyata. Abdi dipegat jurig. Di mana itu kan? Itu di jalan. Abdi teh tadi nama ningsieunnan efek teh aya jurig nyaan. Aduh, kumaha nya? Duitan geus kitu balik-balik. Aduh, nah kumaha ieu teh Pak RT teh asa kudu duit wae. Cuman keur mah kudu duit Kang. Ulang. Duitan sok geus balik-balik. Aduh, nah. Duitan. Aing ah. Duitan sok geus balik-balik. Aduh, nah. Duitan. Ah.